Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Pajar Gasolin. Kade hilap like, comment, share sareng subreknya. Nah, eta tong hilap, like, comment, jeung subscribe. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah ieu teh nuju malam minggunya eta teh nya. Kasumpingan ieu CS lama ieu menak deui ieu. Ieu teh tos ngopi, tos ngaliwat tah ayeuna ieu ngopi deui guys nya. Ngopi deui tuh alhamdulillah. Ieu teh teman seperjuangan, teman di masa muda, wah pokoknya namanya. Pokona mah rame lah. Tepang kenal tuh ieu teh. Pokona ame Abdi Arif. Arif. Pokona mah ieu teh dulu keur masa muda ieu mah urang kieu we Rip dah. Di setting-setting mah kadang sok ieu urang sakasampeurna we urang ngobrol. Urang bikin sejarah urang teh nya. Urang bikin nya ibaratna mah urang bikin pengalaman urang baheula keur muda. Ibaratna hayalah di masa muda kerjaan kawin baheulanya resepan tah ieu urang simpen urang di dieu urang abadikeun tah meureunna urang teh mudah-mudahan tiasa manfaat beureunya khususna kang urang umumna meureun kanu nonton meureunnya sadayana. Nah, gitu alhamdulillah guys. Kumaha Rip sehat Rip? Alhamdulillah sehat. Anjir Arif ya doh. Arif namanya teh abi teh terus di mana Rip? Rip teh damel dari Satasik, terus damel di Cangkuang, di Banjaran, di Banjaran. Ini ku abi dijemput di Bojong Soang, alhamdulillah teh jalan-jalan heula. Silaturahmi, paslami teu pernah gitu. Alhamdulillah biasa ditepangkeun deui atas izin Allah. Tah, dangukeun guys ieu. Biasa ngariung kumpul lah keluarga gitu nya sanes sesaha di dieu. Terus asa lain ieu deui kupona mah tos sagulung sagalang bobo tuang kupona mah geus segala karandapan ku masa muda nyeripnya. Nah, ieu urang ngobrol kieu anu masa muda ieu. Baheula nya lalakon urang beureunya ibaratna pengalaman urang sugan jadi motivasi aya canakeun beureunya kanu nonton da ieu mah sekedar konten hiburan, konten keluarga, konten video sekitar, ngobrol pengalaman, sharing. Tak kitu meureunna sareng Arif ya. Arif urang mulai. Pertama Arif teh ieu mah urang ngungkat kieu ya. Sejarah. Dulu Arif pertama ibaratna mah sekolah mah pasti sekolah SD, SMP dan naon kitu nya. Tah pertama damel ka mana ieu Arif? Pertama damel mah di Balai Endah di pasar. Dulu teh tah di pasar. Damel naon Rip? Jualan buah. Pertama tahun 2016 pas keluar SMP pisan. Alhamdulillah Gitulah nya da seberapa lama tah? Sekedap jadinya mah. Nya eta cari pengalaman. Cari pengalaman deui gitu urang teh. Tapi kasebat nekat menurutku usia sabaraha eta? 16-15an. Usia 2016 teh kana aya 15-an. Alhamdulillah 15 tahun terus ngabret ke kota ke Balai Endah ti Tasik. Jadi ibaratna Arif oge terus kemana deui Arif teh? Si Balai Endah teh terus belajar ngajahit. Henteu. Ciparai lah. Ciparai. Udah malah di Ciparai. Kenging 8 bulan tidinya. Nya Beres tidinya. Yang milare di pengalaman dia karena naon. oh itu bener. Anu sanes pan pas usumna kana ngajahit. Ya biga otomatis lah hoyong belajar ngajahit. Nya Belajar terus hoyong kenging heula ilmuna we. Heeh, beunang Sababaraha tahun terus kan ilmuna insyaallah. Mantap. Dasar Tapi alhamdulillah ini mah Arif teh tos ibaratna malahan mah nya tina hasilna. Terus ayeuna teh mudah-mudahan doana teh sadayana Arif teh alhamdulillah atos tunangan meureun kantun meureun ayeuna teh kumaha mun kasebutna taaruf meureun nyerepnya kantun hibahna meureun nya. Alhamdulillah. Tujuan hirupna terus disarengan keluargina nanaonna terus disarengan oge alhamdulillah. Ieu teh Arif teh ibaratna mah samilah keur mah nya jiwa lalaki nyeripnya urang teh kudu bener-bener lah kedelengka terus dina ibaratna diajar mandiri kudu diajar teh ayeuna meh bisa merjaga teh tah terus meureun urang teh jaga boga budak meureunnya boga pamajikan anu jauh keneh lalakon teh tah abi jeung Arif teh sebenarnya ti dulu caket teh ti pas abi ge can nikah dulu teh abi pokokna mah keur meujeun-meujeunna teh nyaripnya
Mejen-mejena jeung bangol. Ngobrolkeun ya pengalaman dulu pernah jeung Arif teh geus puguh kitu ieu mah nu bisa kainget ku abi we nya nu pulang nya di Tasiknya di Bandung teh jam 10 ka Tasik malam tengah malam di dia teh di Bandung jam 10 nyampe ke Tasik jam 2 malam di jam 2 malam ngaropoh heula sa Batam langsung ke Galunggung pulang-pulang jam 7 pagi nyaripnya tah pengalaman di Arif jalan-jalan neangan ka ditu neangan ka dieu terus ka lah dina sagala kapeuri kasedih kasusah teh tah jeung Arif dulu keur bujangan alhamdulillah mata dina penakna teh asa kumaha deui soalna da ameurna ayeuna mah Arifna keur mah da di Bandung deui nyaripnya kamari dari Tasik heula Arif teh kamari teh Alhamdulillah ka Bandung alhamdulillah tah Arif teh kalahiran tahun 2001 nya jadi Arif teh sausia sareng istri abi tapi dulu Arif mah terang abi keur bujangan di rumah jadi Arif mah bener gaulna teh jeung abi teh bebarengan kumaha geus teu kaitung pokona mah bebarenganana teh ngan ieu mah urang bikin sejarah bikin da pasti ayeuna nu kenal ka Arif meunanya cenah Arif kan enak meureuh Arif mah tertutup kesebatnya tadi dia makan meureuh teh urang sharing teh pengalaman Arif jadi lah setiap jalmi aya pengalaman tah terus balik deui ka nu tadi ya deui Arif damel teh titos ngajahit seberapa tahun masa di Kiang Roke itu teh langsung Kiang Roke aya 3 tahun kayak 3 tahun jadi alhamdulillah di Kiang Roke nya abi kantos ka ditu nanaon nah di Kiang Roke teh 3 tahun terus di Tasikula nya Tasikula basa corona komonya sami jeung abinya menuju corona mah menuju parahna pisan ekonomi langsung di dalam murah bikin nganggur jeung Arif teh alhamdulillah pokona mah kasebatna ngabako di lembur jadinya wah segala we pokona mangan ayeuna Arif keur usaha yeuh abi di lembur Arif di mana aya ngopi alhamdulillah jadi saling lah resep pokona mah mantan abi yeuh urang ngobrolkeun urang sejarah Arif pengalaman Arif urang gua tah ieu pan Arif aya pasalah damel mah ayeuna tos ibaratna pengalaman-pengalaman aya lah kitunya mudekeunna salit-salitna aya meureunan terus mudekeun ayeuna dina ayeuna mah tos mulai deui damel tos meurna dina naonna tos diajar deui meureunan diajar deui tos tinggal nganukuni tinggal leukeunan kitu nya tos aya pasti tah ieu pertama penak di si Bebeb ieu urang kuat mah ieu pertama penak sareng si Bebeb ieu anu ayeuna anu nuju tunangan anu tos tunangan ieu di mana ieu pertama penak sareng si Bebeb di Lemburna saya kan ke Lemburna di kumaha ieu pertama tina Facebook atau kumaha pertama tina WA gitu karena dulu mah kan masih kali itu ka dieu keneh bacakan aja kita hayang manggihan gitu di panggihan we teh ka ditu kamu saha salam-salam lah sana minta teh Teh Dini tah ieu sia tingali pernah we nya pernah we setahun sabaraha eta Datuk Slaminya 2018 hampir 4 tahun guys alhamdulillah tos ibarat namanya kiat sakitu umurna dina aya wae gitu tapi merenya nu ngagoda ka kabogoh ari nu rusak acan ditunangan teh wah namina ge tah terus kumaha eta pas pertama penak teh merenya ya perkenalan ka orang tuana ya kedah terang orang tuana saha keluargana di mana tapi kumaha cenah ceuk orang tuana teh cenah cenah leres cenah ujang teh leres cenah batu gelo cenah kita langsung gitu jadi biasa gitu ditaros di mana asal saha gitu asal abi di Desa Cidugale gitu pokoknya insyaallah silaturahmi ka desa keluarga insyaallah tah dilarat deui Arif teh sak kampung jeung istri abi jadi kecamatan sareng abi sami sekecamatan mah cuman jauhnya leuwih beda desa tapi jauh hampir setengah jaman lah ka bumi Arif ka bumi istri abi teh Arif teh sakampung jeung istri abi malahan mah rencana sakolanya jeung istri abi teh sakelas dulu teh ieu teh Arif teh tah uwi deui kan tadi si teh eta usia sabaraha eta 21 saumuran sareng abi saumuran alhamdulillah mantap tapi meureun namanya tinggal ngantosan waktosna meureunnya tinggal abi dionangna ieu joget deh insyaallah tah
mata kitu rip urang ngobrol deui enak meureunna jeung si bebebna meureunna didoakeun ku sadayana nya sing langgeng meureunna nya dan nu penting mah sarehat aya rezekina dina pas waktuna dina naonna dilancarkeun sagala pamaksadanana pokona mah tah ayeuna urang silih doakeun ayeuna we deui kana pengalaman rip naon nepi ka inget ke pengalaman ya basa keur baheula geuningan keur resepan pengalaman nu mana itu kan loba lobanya loba pisan pengalaman ulin-ulinan mah ulin-ulinan kode itu katongo terus setelah itu terus ingat anu bahasa alin ya nah ulin ka daerah Sukarame teh kan ujung aya teh anu anu kasurupan teh duaan abi ka ditu berat datang itu teh tataros di mana bumi haji ayahnya haji pokoknya mah apa mah haji kata lapisan pas ka ditu abi aya jir kesana eta rumahnya alhamdulillah eta jami milikna nanaona kat megah pokona mah aya dina videona eta mah malah di video kopi di sisi jalan kene di pas pertama nyarina dugikeun ka dugina eta bener namina haji ibaratna mah jeung Arif tah kukulesekan tapi terkesimananya urang tuh mandi ibaratna rokok tina sabungkus kadang kuduaan kadang aya hiji keur geus beakeun mun sok kenyot ewang terus mulaikeun babarengan ka ditu teh ningali jalmi anu jauh lah gitunya perusahaan ana tanahna di mana-mana rumahna kat segede istana gitu nyaripnya ka ditu jeung Arif alhamdulillah terus ameng ka Galunggung ka Gunung Galunggung teh ka Cipanas teh jeung Arif pokona mah matak ayeuna penak deui teh bener asa kumaha da malahan kieu ya pernah jeung Arif teh dulu nyaripnya Arif rencana rek Arif teh neangan damel di Bandung teh jeung abi di dieu abi keur kapanangan terdamang wae yo badan teh jeung Arif di kosan naon barengan kocapkeun keur abi keur diajar nanti keur di zaman bisnis mobil teh nyaripnya bisnis mobil eta mah rencana badai ka Cimahi dulu teh efek teh jadi sakti malam pokoknya mah berangkat teh di jam 8 malam berat ngacarakeun gitu ka dieu jeung Arif teh tungtung nama teh jantan boboh heula di pom bensin tah tidur tah teh tidurnya cicing di pom teh ngileuk tidur pikeun ka besok pagi pikeun ka rada siangna deui nyaripnya di pom tah dari pom berangkat teh tidinya mah setengah jalan dibedokeun abi tidinya jalan kaki nyarip di jalan Jakarta di Bandung dugikeun ka flyover nyaripnya jauhna lumayan untungna teh megang duit sabaraha 20.000 nyarip megang ngasis 20.000 tah naik angkot penghegar di Pati Ukur dan dia alhamdulillah tapi jeung Arif ya pengalaman bener jadi pahit peurna teh karasa eta mah bener awi tapi alhamdulillah ayeuna meureun tinggal geus pahit kitu mah tinggal bungahna tinggal senangna kamu pengalaman jeung itu tuh mah tuh ka dieu atuh tinggal lira pengalaman jeung ieu bebarengan baheula mah ieu tiluan pikeun ka abi kenal jeung istri oge tah ieu tah lalakonna ieu kumaha deui urang ngobrol ya ieu tah Fadil deui ya Fadil kumaha deui sehat ya Sehat. Ngopi urang ngobrol ieu deul ieu teh keur nyen konten jeung Arif teh jadi urang sharing urang berbagi pengalaman da aya pengalaman meureunnya Arifnya deulnya tah urang bikin hiburan sok kesan-kesan heula atuh bikin pengalaman kumaha ye jeung Fadil ya Pengalaman paling berkesan menyakit ya pertama kenal pas begitu biak bensin biak bensin terus biak bensin anu eta geuningan pas pulang balik di Bandung jam 12 ke jam 1 kata sik teh langsung kita diantarkeun balik geuningan bukan antara di luar baru tutup keneh bener pas menanyakan masuk bener tadinya soaknya pertama kali bisa belajar motor diantarkeun ku ieu ngebuka lakon aya jadi abi Fadil ieu mah dulu bikin ka jeung istri jadina naonna bikin ka pengalaman sebenarnya mah lamun diungkit deui abi pengalaman dulu sejarah rek meunangkeun istri oge abi udah bikin kudu caritakeun nyaripnya baheula nya lalakonna bikin ka abi lamun ieu mah salamet deui tapi Gusti Allah nang tayungan alhamdulillah lah sehat deui eta mah meureun geus kudu perjalanan ieu gitunya
tapi da meureun kudu kitu. Tapi jeung ieu jeung Padil jeung Arif bener alhamdulillah urang teh tepung deui silaturahmi deui ngopi deui sasarengan deui ngaliwat deui kumpul bikin sejarah di ongko dina YouTube abi ye urang uploadkeun urang simpen urang sejarahkeun jeung Padil jeung Arif kumarep aya kata-kata kumaha ye ibaratna nu dina pengalaman urang dina kahirupan urang ibaratna pahit peuheul urang beunanya da tos puguh merenanya urang teh geus ayeuna mah geus diajar merenanya tujuan hirupna diajar merenanya ibaratna mah yang diajar bener merenanya gitu tah. Jadi tinggal senangna tinggal bungahna teh geuning Arif. Tapi setiap kabeh jalmi meureunan nu tadina sedih meureunan moasana sedih nu tadina senang moal tadina senang dari dia berputar nya urang ke di luhur kumaha urang ke dihandap kumaha ngan dieu mah urang bikin hiburan teh bikin sejarah teh gitu tah. Penting mau ulah putus asa. Tah, gaskeun pokona mah. Tah ieu Padil. Dil. Kumaha ieu pengalaman baheula nu dipika inget ya? Baheula mah nepikeun ka hayang dahar eta nepikeun ka anjir. Jangan beas heula, gawe heula, terkosan geus karena lu cap rabuna Karma teu usaha. Tapi alhamdulillah aya lah ieu tah. Pas pisan ieu. Padil gawe ieu abi gering, Arif jeung abi ieu. Tiluan di kosan teh berat. Pikeun kaneangan jang tuangna, jang rencangna, jang rokona. Alhamdulillah aya Padil bae dibarengan we kitu tah. Goncang-goncangna kahirupan baheula nya keur corona-coronana tah. Usaha keur ripuhna. Urang hirup jauh ti itu ti dieu geuning menta-menta ka saha. Tapi ieu meureunnya geus lalapan nu hirup geus kudu geus setiap jelema meureunnya ti mimiti lahir pikeun kangge teh geus kudu kitu meureun deui. Matak ieu mah urang lamun dicaritakeun mah kadang lamun di setting-setting atau kumaha udah jeung bari jeung lamun diobrolkeun sebenarnya mah da loba teu cukup ku 7 rebo dicaritakeun mah. Pada ieu mah disimpulkeun dina video ieu meureun urang teh keur silaturahmi ngariung mumpung ngariung urang bikin konten nu bikin sejarah bari ketepangkeun ieu ieu perjuangan tidurna tuangna nanaonna dulu tepikeun ka jantenna abi kadu istrina naon ayeuna alhamdulillah jeung Arif tepikeun ka kieu pengalaman ieu abi caritana teh istri nuju hamil ya guys nu basa istri pamajikan hamil ya istri teh keur hamil abi keur di lemur nganggur Arif keur di lemur ya terus kadamel nganggur sami nganggur berat kalba kanu Arif cali ngopi ngaredok nyiripnya berat hujan agung aliran abi teh dina hate teh kletuk nyer hujan agung kieu mah cenah pantes pamajikan ngajuru beas teh boga cenah teh seuseheun loba ieu mah bari ngobrol we gitu. Pas abi pulang beres hujan pulang ka luhur ka toko kan istri teh ocon naon berat keluaran we ketuban geuning Arif keluaran we ketuban tah istri abi teh anjir kumaha ieu abi keur areueuh barudak nyiripnya abi jeung Arif geus geus kontak Arif bisi aya naon eta mah abi inget pas pamajikan hamil keur rek lahiran tah abi jeung Arif naon cik baheula di kontak Rip ka dieu katongo penting ieu abi istri bade lahiran ge keluaran wae leuwas Arif ge meureun berat langsung we jeung Arif tah mobil hiji nyaripnya motor 2 tah di belakang teh ngaping teh tepikeun ka di ditu dugikan di kabidan malam Senin nyaripnya malam Salasa kabidan tos magrib teh berat abi tilu teh cincong naon batur anjir kumaha ieu jeung teh da keur corona Padil keur di Bandung orang tua da di jauh gitu ti rumah abi jeung Arif tah jeung Arif ibaratna mah pamegetna mah da geus puguh itu da teh aya paling ge supir da teh ieu keur ieu ada siapa dulu teh aya mertua nuju ngaburuk teh nya di masjid tidinya teh Arif eta mah Arif wayahna cenah teh kaleko kula ka ditu ka bumi jemput bapa kali jemput mama Arif tah nu budak gede ditu ka dieu abi mah di bidan we ditekeun istri teh pikeun ka Arif pikeun ka alhamdulillah
rezekina deui sing kagetosan di langkung-langkung rokona kopina ieu ti Arif alhamdulillah di barengan tarif abi ge aya ieu barengan di aya pikeun ka eta mah nya jeung Arif pikeun ka beresna pikeun ka bersihna eta budak pikeun ka lahiranana ibaratna mah pengalaman terus nikah nyaripnya pikeun ka ta terus syukuran teh geuningan Arif syukuran abi tos beak ieu asisten kumaha kumaha alhamdulillah hokore aya nu ti Bandung ti dieu di barengan dikumpulkeun teh balanya Arifnya sabaraha kardus motor penuh tah sebalanya ieu nya bari syukuran arek nurunkeun teh bari nurunkeun puput marabaan teh tah jeung Arif penuh kardusna keresekna anu dua samotor duaan bari jeung orang bawa lomba teh anjir bener euy perjuangan pikeun ka alhamdulillah lahirna si Jalu lahirna budak nu pertama pengalamanna bener tah yang Arif eta mah tos nikah tapi leuwih rame ke peluangna mah keur bujangan mah jadi lamun di haja-haja diobrolkeun mah kadang hese tapi kadang lamun urangna mun keur ngobrol biasa sok inget kepangi jadi kan pedah nu berkesan-kesan mah inget bulan puasa nyeri jadi padil dia bulan puasa duit geus beak nanaon ngabuburit geuningan beli bala-bala anjir padil tah kumaha deul ya tah terus anu paling ieu nama anu keur dangdut nyaripnya ke almarhum tah aya almarhum gede nya baheula bebarengan teh naon deui pieu kesan-kesana ibaratna dina urang riungan kieu dina ieu na beunang aya motivasina yang barudak maksudna motivasi teh da meureunan ayeuna mah da meureun kabeh anu budak murah ayeuna teh beureunan pastilah ge bakal ngalaman kumaha tah sing ayeuna mah meureunan dina urang dina obrolan ieu cokot lah anu saena mah kitunya urang teh da ieu mah sekedar hiburan sekedar berbagi pengalaman berbagi sharing silaturahmi naon penting tah eta pegat alhamdulillah kumaha je padil ya orang kuak deui padil ya pengalaman padil ya keluar deui nah ini anu paling dipika inget teh baheula teh keur bebarengan teh lobanya anu balik tilang sedih tapi alhamdulillah abi tiasa tepang di asa ku bunga mata dina video ieu sebenarnya mah da ibaratna mah tongkrongan ieu mah tongkrongan ngobrol ngopi bari jeung dibikin video ieu silaturahmina urang tapi pengalaman sebenarnya mah lamun disimpulkeun deui mah abi teh nya tadi teh jeung Arif teh ti mimiti bujangan teu pikeun ka kedua istri teu pikeun tos lahiran teh tah jeung Arif alhamdulillah mah tetep pegat tapi pikeun ka ira ge teh sugan kumaha ngeunaheun geus puguh kitu nya urang teh aya masa-masa keur jaya-jayana nya baheula nya anjir alhamdulillah pokona mah aya geus kaalaman pokona mah ngajawab pisan ieu mah resep lah dicaritakeun anu beres sapenting aya moal beres da ieu mah moal beres di kesimpulanana nu ieu mah saukur perkenalan ye nepangkeun ye Arif ya nepangkeun ieu kalem Rip masih jauh lalakon masih jauh ye kieu ge bakal kasalamper terus dulu teh pengalaman teh anu memotoran anu nya baheula nya menjadi maributnya aya we eta mah ulah hitam eta mah edan eta mah da sebenarnya mah kadang aya brutalna nya aya nu keur benerna aya keur mujurna masa-masana tepikeun ka di lembur tepikeun ka tapi ka rasa pisan pangulinan teh loba lalakonenkeun teh sebenarnya beres ku ayeuna lebakeun jongjon kan pedah sebenarnya mah Arif oge dulu teh kumaha Arif eta modelkeun pertama ngajahit ya pengalaman damel kumaha eta aya wae meureun anu salah mah atau kumaha Arif aya wae pasti dah dina ngaran-ngaran para malahnya mau mungkin bener wae gitu pasti aya kesalahan anak
aya dina ieu nanya. Jadi begitu mah dijadikan ieu unggul pengalaman. Oh jadi kieu rip sebenarnya mah abi teh papan usaha bege aya kitu nya nu dileukeunnan. Nah leukeunna teh abi teh nu dibasa diobrolkeun jeung Padil, nu basa diobrolkeun teh jeung jeung Arif teh naon kitu nya. Tah abi teh nyian YouTube teh naon rip. Hiji berbagi pengalaman, kaduana berbagi sharing, terus katiluna merenanya urang teh nyian edukasi, motivasi, terus merenang tina silaturahmi urang loba bakal loba video jeung urang teh hayang diajar manfaat kitu rip. Maksudna naon ayeuna urang ikeun urang dina silaturahmina ye. Urang ulin ka dieu apa ka dieu terus mulikeun kieu. Ibaratna di dieu kan hirup kerja nyukur gitu nyeripnya lobawan nu warawuheun ka di dieu warawuh ari oge sarua meunang teh jadi nyian YouTube abdi teh kieu rip. Jadi hayang kumaha nya ibaratna ayeuna WA mah privasi terus mulai ke naon ya jadi ayeuna YouTube mah kan umum jadi dina meureun bisi urang atau kumaha bisi aya nu yang ieu nanyakeun kabar kumaha kan aya dina YouTube bisa ditonton oh aya ieu YouTube-na ieu aya ieu tinggal komen ieu tinggal oh ieu jadi fungsina mah tina kana silaturahmian terus urang bakal loba pangulinan ke jaga dina maksudna bakal loba keneh ieu teh pangulinan teh sebenarnya mah loba keneh pengalaman jeung Arif ke bakal loba keneh ieu mah urang bikinkeun teh video kenangan sejarah urang teh saeutikna kealusan tahun ka tahun teh urang kan moal anger kan beda-beda jagjag moal sareng orang aya ieu tah mata disimpen ieu teh jadi anyer yo aya kealusan cenah saeutikna menjaga silaturahmi. Alhamdulillah. Padil kumaha jeung Padil ya? Aya kata-kata motivasi naon ya? Yang barudak ayeuna Dil. Heeh. Anu eta Dil. Anjir bener ya pokona mah. Alhamdulillah usaha rehatna ge abi mah geus bunga. Patepungna deui geus jong-jong sebenarnya mah ngaripnya. Alhamdulillah bisa patepan deui lah jangka waktu. Lilanya teu tepang teh. Lila bisa. Setahun setengahnya bisa prap abi teu jadi damel teh apa bahasa ngalaman ieu teh paperna di dieu tah. Setahun setengahnya. Setahun setengah ka dieu teh pleng bisa teh. Kan di Tasik mah aya nya pernahnya nang budak. Aya di Tasik mah pernah wae datang waktu luang. Saumur budak we eta. Saumur budak habis setahun setengah ayeuna. Iya. Jadi di lemur paling ge sehari 2 hari pernah berangkat deui kadang Arif damel deui kitu we. Ayeuna we rada alhamdulillah ke pokona mah masih loba pengalaman mah ieu mah seukur perkenalan. Ibarat nama ngobrolan ieu dan ge pengalaman-pengalaman mah urang caritakeun masih loba sebenarnya mah ieu teh. Ngan mareunana ena mah pernah mula mun dipudalkeun KPU panasaranana ngapada ieu teh Arif. Tu Padil. Tuh tingali kumaha yeuh kade like komen promosikeun lah tadi promosikeun Kumaha? Tong hilap Tong hilap, like, comment, share, subscribe. Channel Subrek. Pajar Gasolin. Anjir, break urang gaskeun dia diajar berkreatif. Urang Sunda, urang Tasikmalaya, urang Singaparna, urang Cigalontang, Desa Nangerang, Desa Cidugaleun urang buktikeun tah ada orang Tasik da diajarnya bisa atuh da urang bikin kreativitas, urang bikin sejarah, urang bikin hiburan da matakna tepangkeun heula, kenalkeun heula da bener tak kenal mah kata sayang, tak sayang mah kata cinta teh ya gini nya. Ari geus kenal mah pan urang teh raoseun kumaha jadi dina obrolan oge oh iya wawu ya kumaha mantap pokona mah gaskeun sakitu meureun nyaripnya kela rek lanjut deui ya bige bade diteraskeun ngobrol deui ieu mah perkenalan mung sakitu panginten anu dipikahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah subrek guysnya.